Astagfirullahaladzim. Saya aduh. Aduh, coba yang bika. Wah, balik dia aja. Alah, ayo mane. Nah, betul nogan wae atuh. 20 tahun mana teh diingon ku oto ieu teh. Di mana teh ngenog wae. Aduh, kasep. Padahal mah mana teh tespek enggeus. Dihanyiran enggeus. Kirang kumaha coba otoy ka maneh teh. Alah ieu mah. Tapi maneh teh ngenog-ngenog ieu teh kumaha atuh. Tah, isukan mah heueuh dengekeun geura. Isukan mah maneh teh ngenog. Lamun maneh teh ngenog mah eueuh ka Bos Juprina atuh. Coba komisi jang ke otoy teh eueuh meureunana. Wah, ngenog sia. Alah, otoy mah pusing mikirkeun maneh mah. Aya kopi tah. Mending keneh ngopi ieu mah ah. Alah, nikmat Gusti. Alah. Tuh, kan ari geus ngopi mah, cenghar ningali maneh oge tuh. Tah, engke lohor maneh ku otoy wang ingonkeun heuh. Di paraban dibere hanyiran ku otoy. Ke di kananga ditespekan deui, dibere kaca engke sina dangdan maneh teh heuh. Ah, kasep maneh yeuh. Aduh, cuaca panas kieu ya. Sigera ngeunah mah ya. Budak dogan. Bener dogan ya, segar. Tikelang euy. Bisa naik kuring ya. Kumaha caranya supaya bisa ngadogan ya. Tah, aya budak euy. Nita ka budak mah ngadogan. Tapi kela kita asa wau budak ya. Si Otay, si Otay ya mah. Tapi ya budak geus balik nyaba. Ya ira balik nya. Si Otay mah. Di mah euy. Si Otay musingkeun. Tang si Otay balik nyaba. Kita ngeleheung euy. Si Otay mah ada ngadenge, pusing teuy. Tah, si Otay. Hei Otay. Aduh, si Otay. Ira balik. Hei, kamari. Aduh, pangling kieu mare heuh. Kasep. Kela. Eta hayam aduh. Aduh, coba hayam bika. Wah, balik kieu aja. Oh, iya itu di. Didokeun. Cuma togan di dia. Oh, benar. Oh, tak kumaha di kieu. Oh, ulah. Jika saya diuk. Ya, kuring teh hayang dogan. Kan teu bisa naik. Aduh. Aus. Otak bisa? Pangalakeun dogan. Ayolah, dogan yuk. Yuk. Pikeun pikeun. Lewat. Wah, gas. Oh panas. Mau dulu kuy. Sok. Sip. Ayo. Di mana? Di mana? Oh, di situ. Ayo. Aduh, pantesan ieu mah cai ngocor karena hawa si juragan dipenet di dieuna. Tah, ieu kalakuan jelema masyarakat teh, cai wae dipenet. Ampun.
Tah, lalimpas ka itu cai. Nges aya nama aya cai ka sawah urang teh ah. Tai, dua doga dah heeh. Dua mana hiji? Kuring hiji, dua heeh. Aduh, pegat cenah tai euy. Pegat. Kuat euy. Alah, kuring teu beli cenah tai euy. Pegat teh lah hayu. Panas kieu mah tuh. Pegat doga tai euy, aduh. Gimana, Tai? Mana, Tai? Oh iya. Heeh, bener. Ada pohon dua, otak hiji, tete hiji, bener sip. Sorangan, wajah kieu sepi hati budak kebuka laki terbalik-balik kumaha ya tapi da neng mah anggur we di jalankeun we da kumaha deui eueuh anu ngusahakeun ongkoh arek aya nu ngusahakeun saha da moal aya kumaha we lah hirup mah ayeuna mah anu penting mah bisa dakar bisa jajan bisa meuli beas ayeuna mah kudu kitu we da kumaha deui siga Bang Toib wae si akan kita balik-balik Bang Toib ge siga nyanyi lagu 2 kali puasa 2 kali lebaran balik akang kasih ke mana aku cenanya neng PHTP kesekian astagfirullah bisa barkeun ya hati ampun neng deui surang deui tidak kekeh ieu mah kalau mau paksakeun kudu dijalani neng teh sabar nungguan akang kemana atuh Kang akang teh Tai euy, kudu yakin dia yakin bisa naik karena apa yakin? Oh jago gitu. Kudu mesin labu euy. Bagus Tai lah, bagus sip. Sok mahal lah. Salah, dikeun kuring cek lah. Buka, sepatu udah buka bisa labu, buka. Buka. Sok. Aduh. Nikmat Tai mah. Oh, simpan di dia. Mahal Tai. Kita baca mantra. Naon atuh? Oh, ngadoa meh selamat. Aduh, pinter otai euy. Heeh, sip. Sip, bener paha tah. Naik ka luhur. Hai. Aduh, bakal kelapan. Ulah murad ya. Jereng kieu euy. Cai geus ngocor ke sawah. Iraha urang bisa beunghar juga batur. Ieu capek hirupna jadi sangsara teh euy. Ayeuna nyawa sawah anu batur. Giliran panen menang loba. Tontonan angra anu batur. Ngebon sakitu legana. Anu batur keneh. Da Ahmad batu da hirupna dina tungtung curug batur. Ngabeungharkeun batur we gaweana teh. Nya iraha urang bisa bagja bisa juga juragan lah minimal boga sawah boga kebon lalega kacipta lamun Ahmad jadi beunghar balik di kota mau mobil alus baju alus pakai jas pakai sepatu alus di kacamata turun tina mobil pasti we bakal goyah Bang Bulet teh nempo Ahmad cenah. Yang Ahmad aduh menik kasep ujang teh politik kota
Muhun. Ini cipta-cipta mah alus ya teh. Sugane lah isu pageto bisa bagja bisa halaman namun anu di kahayang ku Ahmad teh. Jika nama lamun jadi teh beunghar kembang desa di Kubang Belet teh. Kolot-kolot teh datang ka imah. Yang Ahmad bade tuang naon. Jojol narawaran dahar keur kieu mah moal mungkin keur sangsara kieu mah. Nu aya ge si RT teu ngarestuan ka Ahmad teh. Lamun geus beunghar geus kasep kitu mah geus kage lewat jiga nama. Yang Ahmad meneang di nu sejen. Sugan we kacumponan eta teh kahayang Ahmad. Kita asa tunuh kieu. Mempenghanapkeun tangkal rada ieu saeutik mah. Istirahat sakedeung Biasa ieu, penganian nabrak ke oto ieu. Mang, gimana jangan ku teh Mang? Aduh. Aduh, Ahmad, bangun ku ngeunah imane Ahmad. Alah, hadapeun tangkal. Panas ieu teh. Ngan sare wae. Buka akal ya mah. Bang gawean si Ahmad. Di bangana kan eta ngucukeun otoy ka balong. Aya mah ngucukeun ka sawah sia. Buka pantona ieu. Ahmad. Alah baik keren Naon atuh toy? Nih, biasa ieu Mat. Aduh, Ahmad ari maneh. Lamun keunah geuningan ieu sare harapeun tangkal. Ya, bener kudu digawean ieu mah. Tapi kunaon gaweananya? Cinta maneh ge tiba ieu mah. Nah, aya nama. Ini atuh toy. Ini mah biasa amat ieu. Mobil nu urang. Ih, mewah Mat. Mewah ya. Aduh, jabat sepatu Ahmad keren. Keren atuh. Cuman kita ngarantau ka ditu. Sekarang kau di luar kota, ayeuna mah boga usaha, orang jadi direktur. Di Mang Mastur. Aku main ngomong mobil Mang Mastur. Lain jeung Mang Mastur, urang gawe di luar kota jadi direktur. Lain Mat, naon? Gagal pokoknya Mama cocok kieu Mat daripada ulang geus ulah gawe di juragan Mat. Iya, alu geus teh di juragan deui, urang mah tuh di luar kota, boga perusahaan, naon gawe di juragan? Hah? Rek naon gawe di juragan? Ih, atuh. Mudah-mudahan si Ahmad. Atuh, naon? Ahmad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Ya Ahmad. Aing mana deui otot. Urang keur genah-genah. Digareuwakeun. Aduh jeung kieu deui. Anyar mani. Aing mah. Anyar mani deui mana deui otot. Ngarasa ngimpi amat jadi jelema gitu. beungar. Teh dapat kucing ke Ahmad ke balon ge. Mantap. Anyar Cocok. mani. Aing aduh. Nya kieu alamak. Coba nu nyeusehan ieu teh aduh. Dasar si Otoy. Manya mani deui keur tetiris di dieu mah. Ampun. Naik mah kumaha deui ka mana jalanna? Aduh, di belakang layar. Mantap. Istirahat dulu sambil mempersiapkan foto selanjutnya. Iya Kak, nambah itu. Gimana pasar biasanya Pak RT? Orang mah ulah tuh Minang orang masak itu. Minang orang mah lucu. Pesawat atau pasar Teganya dirimu tega. Ada permintaan request. Saya suruh Ibu Jubar. Aduh.